keluarga si Widura itu. Widura, aduh, wah. Aya naon? Sadaya-daya kaula nu Naon? nguningakeun aya serangan ti nagara Paranggubarja. Alhamdulillah Gusti, geuning teh kasepuhan ngahaturkeun sababapun. Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem. Tuwana tuwani tuwawu ulah jail ulah kaniaya hampura anu aya di leuweung bilih aya nu kajejeg kabadu kaula teu niat goreng anu kageulehan kakeumehan ku kaula hampura sabab anjeun sadayana tunggal makhluk kanza dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun kanza naon sepuh sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh leres si horeng anu dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ya kanza iya atuh tang tos sepuh kitu kulang seperti nu karanapan ku Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun boga anak tilu anu kahiji nu kadua aneh anehna kulang ti mimiti lahir teh ngablenong kawas bola kawas bal sumuhun ayeuna teh geus 5 taun ngagedean eta kapongpong teh nanakeun eta budak teh hirup di jero daguguri nyelan wae tapi eueuh hiji pakarang anu teurak kan sa sumuhun ta eta malahan geus adian deui teh eta geuning aya keajaiban kitu kulang geus pinter ngomong ngaranna Arjuna sumuhun ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya muga-muga rahmat pitulung nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata doh sumuhun kuring mindang kakidulan kagagas pajanun salam kaliwat nineng lami tetepang sok asa kasuat-suat Ibu Haja Epon kasuat-suat sok jadi tukeun Bapak Haji Andun nu mata wah gagabah kumaha cenah mama nu matak mah wah gagabah
nah mama neng Popi Ciamis segala ulah mata nyiksa karena diri Ibu Dedi Mulyadi Purwakarta mata nyiksa karena diri Kapocong ka Purwakarta masih sidik nangan jalan ka desa bati bengong nang panita wajan ini neangan pujaan rasa kaci bayang kaci anjur rasa tampak kaci sokan kaci betil keeng teh aneh campur daging emutan neng Dewi lawang kaleti mandeg wontening alas wanawasa mandeg lumampah narasibu manusia luhur ilmu Jemar Panalar Sugih Pangarti Putra Ganggal Lumampah manuk gede manuk letik anu aya di alas pringgan dengan salah ngadak-ngadak ngerenkeun kagiatanana mau bagong jeung sajabana ajrih lumampah ningali hiji manusia anu luhur maksad ngalayat pandu Dewanata nuju tatapan sapraptanepun ieu Arya Widura astajingan dawala anu lulumpatan kanza jika si Widura itu Widura aduh wah aya naon sadaya-daya kaula nu naon nguningakeun aya serangan ti nagara Paranggubarja Allah alhamdulillah Gusti geuning ieu teh kasepuhan ngahaturkeun semua baktos kula nuhun sebut aya naon ieu kula duh aya ribut nah aya cekuhan teu pisan kajadian teh kula walah Gusti nuhun na dasar kudu panjang umur semah kapihatur kula nuhun dola aya kajadian naon Widura